Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng enjing pemirsa patepang deui sareum kuring Rizky Modholik dina acara Warta Sunda Update. Nyuguhkeun ki Sunda keur sadaya. Edisi Selasa kaping 23 Februari 2002 hiji. Pamirsa, kirang langkung selama 5 menit kapayun kuring bade ngaweberkeun informasi-informasi anyar ngeunaan Jawa Barat. Ngabuburit bareng dinosaurus. Dinosaurus, salah sahiji tempat pintonan dinosaurus di Bekasi, ayeuna jadi pangjujungan pikeun ngabuburit. Ieu tempat nu ngadongdonan meunang pangaruh anu mendel ngeunaan dinosaurus. Pikaresepen kitu pisan wahana dinosaurus di hiji mob di Bekasi teh. Teu kudu heran mun eta pintonan teu waleh henteu ku nu lalajo. Utamina barudak bari diaping ku kolot-kolotna. Pintonan dinosaurus teh nyaeta pintonan ngeunaan dinosaurus sato purba nu geus musnah ti alam dunia. Pintonan daria pisan sajabati lantaran wangun dinosaurusna meh sarimba jeung aslina. Oge lantaran dirojong ku sound efek nu matakhokeun. Sally jeung Risma, warga Bekasi ngaku lalajo dinosaurus teh resep kacida pangna kitu teu dumet dinosaurus teu beda ti gambaran nu aya ti sawatara film antara bisa seuri, beueud, sedih, jeung sajabana. Eta sababna mun aya waktu, manehna sok ngahaja lalajo bari sakalian ngabuburit. Mun teu marungan, mah eta pintonan teh bakal aya di Bekasi tepi ka tanggal 15 Februari nu bakal dateng. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.